Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sampurasun rampes muga rahayu sagung dumadi. Salam Pancasila, salam NKRI. Para pamirsa sadaya, moga aya dina kawilujengan sehat walafiat, moga diluaskan rezekina, dimudahkan segala urusanana, amin. Lawas kula teu ngadamel konten video kumaha kasibukan salaku jalma leutik, loba kebutuhan, loba pagawean, itu iya nya orang kesambung denya saya aya orang medar makna dina kujang, arti dina kujang ngajan kula terangna saeutik teu paham benernya, urang sami-sami diajar we da pengetahuan kula bidang minim, urang buka we nyaku haji diri panginten dina sasakala lakon kujang sanes anyar-anyar, sanes keluar mangsa yang Prabu Siliwangi di Pajajaran sanes, tapi tos dijembarkeun di lakon Gunung Padang eta sampai Pandawa geus aya gambaran kujang mun acan sohor, acan janten pusaka atau lambang negara, nembe lambang pertanian harita mah. Pon kitu deui sami waktu diangkat janten lambang negara Pajajaran, kujang congkrang kujang papasangan ieu ngandakeun Pajajaran teh geuleuh kekuatanna dina bidang pertanian sareng budaya pertanian. Intina mah eta. Anapun kaul khusus di kasepuhan kaula di Mbah Buyut nya, Mbah Buyut teh loba lain hiji di dua lain. Kalau dikumpul Mbah Buyut we, nya ka guru-guru kaula lah. Embung sebut guru mah sebut we. Kot-kot kaula ieu. Yen kujang teh patalukana bangsa mau cenah sekali ngadek dua tapak tah ieu. Cirina sekali ngadek dua tapak. Definisi kujang teh. Kumaha ieu ngartikeunana nya? Seueur nu tos ngaguar cenah. Kujang teh tinu lambang bismillah nya mangga. Da kula mah teu paham bidang ieu mah. Urang buka sakediknya minangka guaran, minangka penerapan tina huruf H. H na cara ka data sawala pajayanya mangga banga atau pada jayanya mangga batanga. H bibit-bibit kalimat teh dijebarkeun jantan rupa kujang. Rupana aya 3 gunung, 3 eluk. Kahiji, kadua, katilu. Anu pokok nyaeta aya seseukeut 2. Eta nu pokona mah dina ngaji diri teh kujang teh pelambang dari pribadi. Jadi orang sorangan. Gunung di telu dawak urang, ngedang cobaan. Kahiji sirah, kadua gunung di dada, katilu gunung di beuteung. Mun ilmu bait dibacana anu sirah Baitul Makmur, dada Baitul Muharram, beuteung Baitul Muqaddas, 3 bait. Itu meureun eta mun di Arab-Arabkeun kitu. Baitul Makmur di luhur, Baitul Muharram aya di Makkah, Baitul Muqaddas aya di Palestina, eta lambangna zaman ayeuna mah. Hari sudah mah eta we nu pokok teh. Sirah, dada jeung beuteung eta 3 bait. Dina langkung kujang eta. 3 langkung badan urang. Siga huruf H. H na Arab tapi H dina aksara Sunda atau aksara Jawa. Nah dari H teh hiji huruf, 2 hirup, 3 hurip. Huruf, hirup jeung hurip eta. Lenyapna teh. Lenyapna huruf teh na hirup jeung hurip teh jelema. Komonya anu prasaderek anu sering ngelakuan moja semedi penginten apanya medium terang aya. Kumaha bukaan cakra. Lain cakra kundanin lain, cakra siloka senjata. Bukaan trisula aya oge bukaan kujang. Bukaan kujang yang sering diangge dina olah ilmu raga, olah kanuragannya. Bukaan kujang. Moal kula buka jauh-jauhnya capek neanana menang hese neanana soalna. Tadi lakonna percuma kabeh ge.
ku jadi omongan doang mah itu bisa larapkeun naon pangna disebut kujang. Nah bahasa ieu mah nya bukan bahasa aya huruf aya perjanjian huruf teh meureun tulisan ingkang din pinasti perjanjian baheula yen hirup huruf teh ditakarna sakitu lahir jadi anak saha bapana saha mana lahir daerah mana eta geus ditulis-tuliskeun duka kahayang Gusti Allah duka persetujuan orang pokoknya dituliskeun urang tinggal ngalakonan ta eta rezekina sakitu jadi ngahalakeun bersyukur heula sujud heula ngahalakeun muntak lambang kujang teh ngeluk lambangnya hormat sujud lain sujudnya hormat sungkem lambangna teh da geus naremakeun dibadana sakitu lahir di dieu anak saha mana saha barayana saha eta ku jangjina kumaha jangjina ingkang dihin membaheula lakon zaman kiwari kapanggih susahna senangna kaparanggih tinggal syukurna on boga salah istighfar kitu meureunnya ku jangjina orang kumaha jadi jalma teh bareto mun ingat kitu mun teu ingat nya geus we make papagon agama kitu kudu kieu jelas meureunnya ku jangjina hirup kumaha bareto dituna kudu narimakeun geus diurus, geus diasih, geus diasuh, geus diasah. Ditarimakeun geus diasih ku papada. Nyata cek agama maya sahadat cenah. Aya persaksian kudu tunggalkeun Tuhan. Aku kanjeng Rasul eta cek agama cek Sunda mah ku jangjina. Jangjina kumaha bareto urang tigieun teu kanu janji. Diukur milikna sakitu pangkatna sakitu kayak boga ujian hirupna kitu eta geus katuliskeun jadi ibarat ilmu kosong orang teu boga nanaon mungkin orang boga perjanjian bola nawar ayeuna nya meureun ke kapanggih geuringna sakumaha matina kumaha engke moal kapanggih saurang-saurangna ku seorang kitu ingkang dihin pinasti kujang jina nu kahiji mah terus aya bakal jeung bakalna kumaha bakalna na rezeki na kalusan na kagorengan aya bakalna masing-masing bisa jadi jalma durjana bisa jadi jalma nu manfaat tah eta perlu ngelingkeun diri pribadi teh untuk kudu jauh-jauh ngelingkeun ka Gusti Allah ka Nabi Muhammad teu kudu ngelingkeun ka diri pribadi heula we ngaji kanu diri anu tilu patokan teh sirah dada beuteung kituna anggota nu opat suku dua leungeun dua gitu meureunnya ya emang ieu perlambang kujang sering dianggonya kalau di salat ya aya lambang kujang sebenarnya nang doa lambang kujang keneh meureunan kira-kira kitunya mun kapanggih mah teu kapanggih sabada teuing eta mah anggar ngejembarkeunna pertanian nyaeta sandang pangan cai sangu uyah teri eta tani nu ngahirupan teh kumaha ge lajen jelema dagang naon teknologi loba teu boga sandang pangan mah ripuh kumaha ge anggar we model Eropa ngalawan Rusia contohna ayeuna sandang panganan di Rusia nyari ripuh Eropa anggar we karipuhan tidinya aya silokan naon tah liang-liang eta perlambang jelema aya liangna gitu aya nu 5 geuning kahitung meureunnya liang nu 5 eta itulah eta lambang kujang teh intina kudu ngabaca diri pribadi kudu bisa ngeluk kudu bisa sungkem kudu bisa ngahormat mantak lambang kujang teh ngeluk kudu bisa ngahormat ulah jajang wae ulah teh bisa tetep itu jeung kudu bisa ngahormat ka patani ka jalma leutik kudu ngahormat ulah ngarasa sombong dumeh boga pangkat contohna dina agama aya meureunnya
mun agama ieu rada luas bahasana nyaeta intisari dinu Al-Qur'an surat Al-Fatihah teh pun peralun ka para ulama nya bisi kula nyalahan yang lain ngarang-ngarang ieu budak itu kenyataanana ngan dipanjangkeun ieu mah hiji ku asmana nya bismillahirrahmanirrahim, kedua ku pujina alhamdulillahirabbil alamin, katilu ku jangjina iya kana budu iya kana stain. Jadi dia mah panjang ku asmana ku pujina sareng ku jangjina teh janji urang ieu mah. Mun asma asma pangeran kekuasaan pangeran muji urang muji kasa kana bogana hirup Gusti Allah itu muji kasa sama muji kanjeng ka para nabi kitu meureunnya tiasa dijambang kitu. Katuluna janji iya kana budu wa iya kana stain. Janji tauhid dibacana ieu tah. Tibang tilu sifat hati eta. Berhenti bisa tambahan tah kaopat. Sirotol mustaqim. Jadi huruf hirup jeung huruf teh disimbolkeun sirotol mustaqim, jalan-jalan kehadean. Lain sirotol mustaqim engke gambar engke di akhirat mentas ti urang ka alam surga maka sirotol mustaqim ngalewatan neraka sanes eta doang sanes. Sirotol mustaqim teh ibarat jalan kahirupan jalan kahuripan dunia ieu sareng akhirat. Nah eta itu tah anggar mujina ku asmana urang teu boga naon kabeh atas nama Allah pamere Allah pamere Gusti ingkang murbeng dumadi kuping kalih kudu muji heula bersyukur heula tinu sagala pamasihan Gusti Allah ya alhamdulillahirabbil alamin ketukarak iya alhamdulillah Ar-Rahmanir-Rahim deui nya muji deui da muji nu dua eta asal bibitna barang penting indung Bapa Adam Hawa dibacakeun susah senang dibacakan. Jadi asma tibang ayat 2 Ar-Rahman Ar-Rahim bolak balik weh kitu karak Malik Yaumidin iya kana budu iya kana stain. Janji ku janjina eta mun baca tinu agama amunna ieu langsung we na kujang mah ku jangjina bisa oge dijambarkeun manuk hibar ku jangjangna manusia jembar ku rumaksa kanu jangjina itu janji nu hade meureun kita pengen tanya teh pun peralun ka para bujangga kasepuhan di mana-mana eta pun sanes kula ngalangkungan ieu wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag